Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barudak kelas 1 kumaha daramang. Alhamdulillah mugia barudak sadaya senantiasa aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah barudak alhamdulillah kamari anu atas ngintunkeun tugas hatur nuhun. Luar biasa hebat tos tariasa macanya. Alhamdulillah. Nah ayeuna Kang Edin teh ayeuna urang diajar ngeunaan ngunikeun kalimah. Sate acan ngawitan urang ngadoa ti payun. Ngadoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah barudak mangga sadayana dibaca di dia yang ngunikeun kalimah. Nomor 1 kueh dina keler. Nomor 2 ketu belel dicelep. Ketu belel dicelep. Kere deleg dipoe. Kere deleg dipoe hapunten ya. Kere deleg dipoe. Meri pamere genep. Cecepet sepat seukeut. Padamel pabrik pare. Lembur wanayasa rame. Bandera gede ngelebet. Endog dina cecempeh. Angeun kaleuwih sabaskom. Nah eta nya ngeunaan kalimah ngunikeun kalimah. Mangga sadayana tiasa diaos dibaca. Nah salajengna aya nyalin kalimah. Nyalin kalimah nyaeta mindahkeun kalimat nu aya di luhur dina contoh kana kolom nu aya di buku. Nomor 1 kebon engkol lega. Nah mangga diserat deui kebon engkol lega atau kebon engkol ya kalau sanes engkol hapunten. Kebon engkol ya ampun hapunten ibunya barudak sadaya. Nah kalian nyalin kalimah dugi ka nomor 10. Ti nomor 1 dugi ka nomor 10 nya. Salajengna aya nomor genep ngaregepkeun carita. Di dieu aya carita nyaeta Mida nembongkeun permen 2. Abdi atuh hoyong cek Dami. Dami dipasihan ku Mida. Permen teh hiji sewang. Permen ami seger. Mida henteu koret. Dami oge henteu deui. Berehan kabara maen. Duanana balageur tarapasea. Hidep oge kudu balagurnya. Jeung dulur kudu alakur. Kawas Mida jeung Dami. Lanceuk kudu jadi contoh pikeun Adi. Adi ulah ngalawan ka lanceuk. Kumaha ari kaindung bapa. Urang kudu hormat. Kudu nurut papatahna. Sangkan hirup urang salamet. Kitu nya barudak eta cerita tina ieu Mida sareng Dami. Nah salajengna ka diisi ngegeuskeun kalimah di handapnya. Mida nembongkeun titik-titik dilajengkeun. Naon tadi nu ditembongkeun ku Mida teh? Abdi atuh hoyong ceuk saha eta teh? Mangga dikerjakeun diaos heula caritana kemudian dikerjakeun ya barudaknya. Nah panginten sakitu wae ti ibu. Mudah-mudahan aya manfaatna. Tong hilap diajar maca sareng sumangetnya. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.